Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, mimiti nu utami hayu orang sadaya manjatkeun puji ka Zat nu Maha Suci sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu Maha Ghafur. Sholawat miwah salam mugia salamina dikucurkeun ka panutan urang sadaya ya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna nu insyaallah taat kana ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin nu kusim kuring dipika hormat, Bapak Ibu guru nu kusim kuring dipika hormat, oge teu hilap karerencangan nu kusim kuring dipika munggeun. Sateu acan ngadugikeun kana eusi biantara ieu, ijinkeun sim kuring kanggo nepangkeun diri wastabun ilma nurul fadilah di kelas 11 MIPA 5. Hadirin rahimakumullah, dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna nuntut ilmu. Sakumaha nu ku urang dipika nyaho yen ilmu teh penting pikeun kahirupan urang kahareupna. Sabab ilmu mimoga manfaat dina sagala aspek kahirupan. Kalayan ku ilmu, hirup bakal leuwih gampil, tur oge bakal leuwih bagja. Leres teu? Tangtu leres nya. Kitu oge sami pangharepan urang sadaya kana kabagjaan akhirat insyaallah biasa ku urang rasakeun. Kukituna para hadirin nu kusim kuring dipika hormat, janten nuntut ilmu teh kedah diutamikeun. Komo deui kanggo para siswa-siswi anu masih keneh sakola, kaasup oge sim kuring teu aya alesan kanggo males sareng hararese dina diajar. Sabab diajar atawa nuntut ilmu teh mangrupakeun hiji kawajiban pikeun urang sarerea. Rek kumaha oge mangsa kahareupna bangsa ieu teh bakal janten tanggung waler urang sadaya salaku generasi milenial anu masih ngora. Hadirin nu kusim kuring dipika hormat, kawajiban nuntut ilmu ge kacantum dina hadis riwayat Ibnu Majah nu hartosna, nuntut ilmu teh mangrupa kawajiban kanggo unggal muslim. Ditilik tinu hartina, dipihareup urang sadaya teh sing daria dina diajar atawa nuntut ilmu. Pamungkas pamugi urang sadaya tiasa teras diajar sing getol, supados tiasa ngaraoskeun naon eta mangpaatna miboga ilmu pikeun di dunya boh oge di akhirat. Rupina sakitu nu kapihatur, hatur nuhun sateacana mugia naon nu kusim kuring dibagikeun miboga mangpaat kanggo urang sadaya. Hapunten bilih aya nu kirang merenah larapna, oge bilih aya kalimah nu teraos kana manah. Neda tawakupna tiluhur sausap rambut dihandap sahibas dampal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.